Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana, mudah-mudahan sarehat sadayana. Dina pelajaran bahasa Sunda ayeuna urang ngabahas ngeunaan pancakaki. Pancakaki atawa istilah tina hubungan kekeluargaan. Jadi hubungan kekeluargaan teh disebutna pancakaki. Contoh kieu, si A kasih B kasih C aya teh pancakaki. Nah pancakaki teh aya hubungan kekeluargaan teh. Tah pancakaki teh hubungan kekeluargaan. Lain Pancasila nya. Jadi pancakaki. Di pancakaki teh hubungan kekeluargaan. Pancakaki teh nyaeta hubungan kekeluargaan. Gitu. Nah pancakaki teh nuduhkeun hubungan kekeluargaan. Anu jadi patokan dina pancakaki nyaeta kuring atawa saya. Maksudna kumaha? Jadi pancakaki teh menunjukkan terhadap hubungan kekeluargaan. Apakah ada hubungan keluarga? Nah itu teh pancakaki. Nah dari kakek, nenek, atau adiknya kakek, adiknya nini, gitu. Nah itu teh aya teu pancakaki atau hubungan kekeluargaan. Nah patokan yang menjadi patokan untuk kita ketahui apakah ada pancakaki itu dimulai dari kita. Nah patokan itu nyata kuring atau saya. Nah contoh misalkan kita punya orang tua, nah disebut nanti bapak, indung, emak, ibu. Nah ke atasnya lagi gitu. Kaluhureuna deui aya aki, nini atau kakek, nenek. Nah ke atasna deui gitu. Kaluhureuna deui aya nu disebut uyut atau buyut. Nah teh, nah lamun urang ka bawah gitu, ka handap, lamun ti urang ka handap kusabab misalkan sudah menikah berarti punya anak, berarti ke bawah teh ada anak, ke bawah lagi aya incu. Nah gitu terus sampai ke bawah itu teh patokanana kurang atau kuring, itu patokan. Jadi untuk mengetahui ke pancakaki teh sok dimulai dari kita, dimulai patokanana kita. Nah ti kuring kaluhur disebut karuhun, dari saya ke atas disebut karuhun. Jadi karuhun itu hubungan kekeluargaan ke atas sampai bahkan kita tidak tahu siapa lagi namanya, bahkan siapa lagi sebelum kita. Nah itu karuhun. Ayat, nah kuring kahandap, ti kuring kahandap ya. Ti kuring kahandap ia disebut rundayan. Jadi rundayan, misalkan dari kita ke bawah siapa, ada anak, ada cucu gitu, nah bau, uyut dan sebagainya. Ke bawah nah ada disebut rundayan. Kalau ke atas, nah, kita mengetahui turunan kita ke atas, dari setelah bapak siapa, kakek, dari setelah kakek siapa, ada uyut, dari uyut ada bau jangkawareng, udeg-udeg gait siur dan naik teh karuhun. Sampai kita tidak tahu lagi siapa lagi ke bawah, nah ke atasnya itu nah disebutnya teh karuhun. Nah iya di dia tinggal contoh di dia ayah kuring, tak kuring teh saya. Nah ke atas saha ayah bapak, bapak teh budak, bapak ayah indung, bapak jeng indung, indung teh emak atau ibu gitu. Bapak atau indung ieu teh nyaeta budakna nini jeung aki. Nah nini jeung aki budakna saha atau anaknya buyut. Buyut itu teh anaknya bau, bau anaknya janggawareng, janggawareng anaknya udeg-udeg, udeg-udeg anaknya kait siwur, kait siwur sampai ke atas sampai karuhun. Sampai kita
tidak tahu lagi siapa lagi ke atasnya itu. Nah, itu karuhun. Nah, biasanya orang mah di Indonesia di Sunda mah terkadang teu apal turunan kaluhur teh saha atau hubungan kekeluargaan ke atas teh siapa. Paling kita sampai buyut, kita tahu sampai buyut, sampai bao janggawareng udeg-udeg itu rata-rata tidak tahu. Nah, salajengna aya nama-nama silsilah keturunan ke atas atau kaluhur. Nah, aya disebut bapak, bapak teh saha? Kolot lalaki atau orang tua laki-laki. Nah, indung kolot awewe atau orang tua perempuan disebut ibu. Aki, aya aki teh kolot laki-laki ti bapak atau ti indung. Jadi atau orang tua laki-laki dari bapak atau dari ibu. Nini, nah nini mah kolot awewe atau orang tua perempuan dari bapak atau ti indung, orang tua dari ibu kakek. Aya uyut, uyut mah bapak atau indung ti aki atau nini, bapak atau ibu dari kakek atau nenek. Aya bao, bao mah bapak atau indung ti uyut, jadi bao teh indungna atau bapakna uyut. Nah, aya janggawareng, aya janggawareng mah bapak atau indung ti bao. Nah, jadi bao janggawareng, tah janggawareng teh boga anaknya tah bao, bao teh punya orang tuanya teh janggawareng disebutna teh. Aya udeg-udeg. Nah, lain iya nya udeg-udeg, lain gudeg, tapi udeg-udeg. Nah, udeg-udeg teh nyaeta bapak atau indung ti janggawareng. Jadi janggawareng ke atasnya lagi aya udeg tuh. Aya kait siwur, kait siwur tadi istilah gitu, istilah penamaan dina istilah Sunda gitu. Nyata bapak atau indung ti udeg-udeg. Nah, gitu. Karuhun, karuhun mah nyata istilah hubungan sampai ke atas lagi sampai kita tidak tahu siapa namanya. Tayena aya istilah yang berhubungan dengan anak. Jadi istilah anu hubunganna sareng orang kali jeung anak. Nah, aya disebut tunggal. Tunggal teh anak hiji-hijina. Jadi anak tunggal, jadi anak hiji-hijina, anak satu-satunya. Aya disebut cikal. Ai cikal mah anak anu munggaran. Munggaran teh anak pertama. Jadi munggaran teh pertama disebut teh cikal anu kahiji. Aya panengah, anak anu lahir di tengah-tengah, biasana pikeun jumlah anak ganjil misalkan 3. Nah, aya panengah gitu. Atawa biasa disebut pangais bungsu. Nah, aya pangais bungsu. Pangais bungsu mah lanceuk deukeut ti anak bungsu atawa anak kadua ti handap. Jadi misalkan 4, tah anu katilu teh disebutna teh pangais bungsu. Jadi pangais bungsu mah anu kadua ti akhir gitu. Jadi sate acan bungsu sebelum bungsu. Aya bungsu, nah bungsu mah anak anu gumelar atau panungtung anu terakhir disebut teh bungsu. Tah eta teh istilah-istilah penamaan pancakaki atau hubungan kekeluargaan dina istilah Sunda gitu. Istilah Sunda. Nah, aya bapak, indung, nini, aki, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, kait siwur, karuhun, jeung saterusna. Sakitu dina pelajaran bahasa Sunda sok diapalkeun. Dibuka buku paketna halaman 34 sareng 35 nya sok diapalkeun dina buku paketna. Halaman 34 sareng 35. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.